Mentak kurang lamun ngarokok teh sekedar menikmati rokok mah eueuh paedahna, tapi ketika orang tafakur di rokok teh aya haseup, ternyata haseup teh pernah kahandap ka luhur haseup. Hareup haseup ka luhur masyaallah. Nu mantak haseup ka luhur eueuh beban. Nah, ketika orang hirup cara haseup eueuh beban, hiber urang. Hiber. Nu mantak pernah Haji Pendi di peti nyana tafakur nurutan kula. Oh bener jekena haseup hampang jekena aing ge dudurutan haseup lah moal aya beban geus kahayang ku aing teh piceunan ngarokok deui masyaallah bisa dijieun contoh sia haseup aing hayang cara sia bisa hiber supaya derajat aing luhur tilu ngarokona rada telem ngarupa jadi pocong haseup wah cak Haji Pendi ieu mah lain haseup pocong salah tapakurnya dedeleuan kan nya nama dedeleuan lain dedeleuan akhirat dedeleuan karunggoni ya otomatis garupa haseup ge nyingseuna Pendi jangan kemana-mana engkau adalah temanku mari kita ke pohon beringin rame-rame sial tah haseup gobloknya atuh goblok dah mah goblokan Haji Pendi sebenarnya nah dilalagak ku haseup